Kieu bae itu ya kiaina mabok atuh mah. Kiaina mabok. Fokus polisi nangkep sakitan, mabok polisi. Geus beres, asupkeun ka penjara. Beres gasupkeun, nyana mabok. Saya kalau enggak mabok enggak bisa nangkep dia, goblok udah coba eta. Polisi eta kos kitu. Sajeureuk ge moal bejakeun. Pokona nyaho aing. 155% nyaho. Nyaho jasa. Tapi teu sakabeh polisi kos kitu aya nu bager. Mana anu bager nyaho? Kula nyaho. Aya seorang polisi datang ke kula, nyana nanyakeun, "Pak Kiai, saya silaturahmi, di samping silaturahmi ini saya mau tanya hukum." "Emang kenapa?" "Saya diangkat oleh seseorang, kemudian seseorang tersebut yang angkat saya." Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zina utawi ikilah iki kusuiji kitab hala tetep ing dalam mertelakeun zina. Ilaju zakari bifarjin muharramin li'aini khalinani syubhati mustahan yujibul hadda utawi manjingaken zakar kalawan farji kang den haramkeun li'aini kedua zat ilaj kang sepi saking syubha tur kang den kina pengeni iku yujibul hada ngawajibkeun ya ilaj ing had. Wa dubur zakarin wa unsa lan utawi dubure wong lanang lan wong wadon kakubulin iku kaya kubul alal madhabi netepi ngatasé madhab wala hadalan orana lahad iku maujud atawa iku wajib bimufakhadzatin kalawan adu gaplok wa wati zaujatihi lan nawati rabina yasi wong wa amatihi lan amatasi wong fi haidin ing dalem waktu haid wa saumin lan puasa wa ihramin lan ihram wa kadza lan alika ya iki wala hada amatihi kalawan amati yasi wong al muzawajati kang den rabi wal mu'tadatilan kang den idahi wa kadza mamlukatil mahram lan hale kaya iki wala hada mamlukati kalawan kang den milik denin waktu berputar teka rasa ternyata orang geus aya di penghujung bulan Safar. Orang dina rebo hareup adalah rebo terakhir. Cek urang Jawa mah disebut rebo kasar. Bagi ahli sunnah wal jamaah dina rebo kasan aya khususiat
hasil penelitian ba'dul arifin didinyalah bala-bala diturunkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala maka dianjurkeun nyieun salalim nu aya di Quran salamun qaulam rabbir rahim salamun ala Ilyasin salamun ala Musa wa Harun salamun datang ka 7 salat dijieun rumus-rumusna jang daf'il bala memeh ngadaharna naon jeung memeh ka mamana eta nginum cai salalim heula terus kasumurkeun abeh terus ngahiji jeung cai supaya urang sehari-harina diraksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sumurna eueuh warima ditutupan kabeh jeung pribadi-pribadi jadi beuki ka dieu beuki loba ilmu tapi beuki pelit lama sumber teh atuh terbuka bebas kuari mah masing-masing memehna aya salat rebo wakasan babacaanana aya khusus doana ge aya khusus dilaksanakeunana waktu isyraq atawa waktu duha mer isyraq laksanakeun atawa pas asup waktu duha langsung dilaksanakan mante salat nginum cai salalim terus ngadahar dupi teh bentukna kos kupat ngan dijieun tina daun awi ngan ai bacang mah aya opat congokna dupi matilu ganjil jadi teu salat nginum cai salalim maju ngadahar dupi teh dupi al bala 5 bae moal asup angin kumaha cenah kiai lamun dicampuran ku endog oh masalah endog daging hayam oh masalah di sayuran emang siapa kitu ieu kanyahoan ku aing ngan nu mantek dicaritakeun salat nama ulah di lembur besi aya nu ngajakan salat berjamaah rebo wakasan ulah ngan ngageunggeureukkeun ge ulah salat rebo wakasan mah ti ba'dul arifin khusus jang jelema-jelema nu kaijazahan salat rebo wakasan nyana beh urusanana menta diraksa tina berbagai bala lain jang nyana khusus tapi jang kabehan urang manu mantak ulah hiji mah panjang babacaan anak ina autoina segala macam-macam kemudian mantak ulah atuh boro-boro salat ieu salat biasa ge teu khusyuk jadi lain ditolak tabala malah ditambah Gusti Allah tama okos kiai istisqo barang tas istisqo tambah panas lain hujan panas
sebab teu diijabahna doa teh ku sebab maksiat matana celina irungna sungutna leungeunna leuwih hatena padesek-desek pasedek-sedek hayang di jero hate Allah na menyempit hampir lepas tina hate geus teu dijabah ku Gusti Allah tah saruha tas istisqa teh lain hujan panas ya geus sarua barang manta salat rebo kasan rebo dafil bala salat dafil bala usul sunat dafil bala rakatain eta teh lain eueuh bala haju datang sebab Allah gergeteu geus urang ulah jieu teh emang tilok gigi cenah cekera boro-boro dapil bala tuh hage kula betilok ieu nu 5 ge hampir-hampir tah jadi ulah ya bisi aya ulah digegereukeun urang ulah milu kecuali nu mingpinna nu nyaho lebah masalah nu nyaho lebah ngan lah geus lah diponis be ulah bae geus serahkeun ka nu nyarah obat urang nanggalkeun maulid nurutkeun hisab qat'i insyaallah minggu jadi minggu hareup jatuh tanggal 1 Rabiul Awal tanggal 1 na minggu baheula mah peso keris batu dikumpulkeun di menyangan segala gelang bahar kaiket-iket dihijikeun di dinya beuh pohara asal bulan maulid bae golok kalaluan keris peso batu kuari manggeus teu kudu nu dikaluarkeun kuari mah cau papais apem sedekah bae geus ulah aya kepercayaan kanu kos kitu beusi teu bisa mawana urang cilaka Hanas eta golok teu dipake naon keris kitu keneh tapi ngagelok mu'taqad urang kadinya cilaka Hanas sayang salamet dunia akhirat ke di akhirat urang ngagejebur ka neraka geus teu kudu piceunan keris-keris peso batu koclak lamun aya satrek mah mantep bisa pakai ngabangun WC ku urang geus ulah aya anu kumpal-kumpul nu karitu dina boga na geus ulah mireun geus urang kuari mah cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu janu boga keris paeh nu boga peso modar nu boga batu koclak karoclak otakna kabeh badegan ulah geus baca sholawat maca Quran ulah make jengkos itu cenah wali-wali sanga nyararekel kos kitu coba sok ajuna wali nu di deuleu teh wali ari puasa tilok nu di deuleu wali ari papakean Amerika ai nu dicontoh mah wali ai kana dunia kada demes wali malain gitu keris lain hayang sorangan jeung lain mesen model Imam Bonjol Sunan Kalijaga Syarif Hidayatullah
Syekh Maulana Hasanuddin emang Krishna menang mesen lain Bung Karno lain ulah nyaritakeun wali Gus Dur keris datang sorangan rompi waktunya nanti jadi presiden datang sorangan bendera merah putih datang sorangan ai kudu dibejakeun rompi babarengan panjana nyaba jeung pengikut ka NTB ka Madura terus asup ka hiji tempat bareng tapi Gus Dur dibere rompi tuh nu mantak ge ongkos urang babarengan bae aya awe geus yeun geus henteu sieu mah SMS-an sih bente atuh kitu bae sarua tah rompina kuari ka mana kerisna ka mana ulah terlalu jauh ka Gus Dur almarhum abah di dieu keris datang peso datang atuh kula ge dipanggil sia yang keris tah loba tah je cek ulah emang abah dukun teh naon sih keris loba atuh daratan sorangan kayak jadi tabakos gitu batak Bung Karno teh keris da ka mana kuari tungkedna ka mana kuari ngahiang mentak cekna ke lalakon perang tarurun deh geus ulah turut-turut urang mah kos kitu bang kege datang sorangan kos Gus Dur boga guru aki-aki jelema kolot guru na teu kanyahoan ku urang jelema nu deukeut teh mun ditanya saha teu nyaho kolot kiai tapi kiaina lain kiai anu biasa kiaina ngan sakadar ti majelis ka imah ka kandang sapi ti imah ka majelis ka kandang sapi ka mushola sakitu teu kanyahoan ku batur bahwa eta jelema luhur horeng eta jelema anu nanjeurkeun ketegakan negara aya di nyana kuari teh kitu bae can waktuna mah kajunting urang ngaromong bae aing mah presiden cenah ieu langkonyang teuing maksudnya hayang nu rada lintu eta mah bisa tuh geus kieu bae can waktu dan can ahli-ahli tirakat jeung ahli tapat teh encan dibere sinyal saha kumaha encan atuh hese bae jakos kitu mah aya aturan gaib-gaib da ieu Indonesia aneh lamun di Suriah perang, di Irak perang, di Yaman perang, Turki berbagai negara komo Afghanistan perang. Kok di Indonesia mah teu daek perang? Aneh. Kabehan ge nganehkeun ka Indonesia mah. Atuh kuari ge lamun diturunkeun presiden turun eta. Mun ditanya masyarakat kumaha? Lah tuh kajen ge turun sorangan cek dia teh. Geus mantep keun ya presiden sasage kieu bae. Korupsi bae jeung kieu batur urang nya namanya geus bae atau jadi urang jeung presiden teh kos urang jeung kadal nyana-nyana urang maksudna teh masyarakatnya tenang jadina eueuh kumaha nek diributkeun berbagai organisasi Muhammadiyah NU HTI Khuruj kuari Wahabi Syiah lain leutik modal teteh triliunan Saudi Arabia ngamodalan Wahabi, Iran ngamodalan Syiah, lain letik modal triliunan. Dibangun masjid supaya Wahabi. Dibangun bae biasa. Cak urang Arab teh, tuturkeun urang Arab. Oke, sabulan, 2 bulan, 3 bulan kunut deui. Sial cak urang Arab, aing mahal-mahal ngabangun cak negara runut deui bae. Orang Indonesia pinter nipu. Ayo siapa dia bangun. Wahabi oke guys lah Wahabi guys ngaheuhan dan lain sebagainya. Nyana keluar berarti dinya. Allahumma hdini fiman hadait. Kurang kumaha jengkel lah Muhammadiyah geus sabaraha puluh tahun deuk ngawahabikeun melalui Muhammadiyah. Atuh biasa bae. Wayah bareng atuh bareng sakapal samobil ngariung wayah salat
nyana teu make kunut, ieu mah kunut sorangan. Amin Rais jadi imam. Oke min, situ jadi imam dah. Biasa beres wayah urip gua ku kadua Amin Rais nyana sujud imam. Allahumma hdini. Amin Rais kan nyilek goblok. Tas salat atuh biasa deui bae, ngopi bareng. Ngobrol bareng. Teh tayang kos gitu teh. Di Mesir rumah tak ribut pasini Suriah sarua bae Yaman sarua bae tapi di Indonesia berbeda organisasi berbeda partai atuh biasa deh bae atuh keur ngadu partai dong hidup Golkar hidup PDI ribut beres urang mah can cager nyana mah geus nginum deui di meja babarengan entak urang nu katipu mantak kuari mah rakyat gitu pati katipu bere duit aing ku sia dukung ka sia aing teh dibere moal aing mah geus beres eueuh nu gontok-gontokan kuari mah nu kampanye Golkar ojeg eta nu kampanye PDI ojeg eta nu kampanye PDI PKB ojeg eta tuh gendut tukang ojeg geus ngarobrol nya eueuh di kampanyenya dilojokeun ke tukang ojek ayo sia kerasa sia jadi tungtungna acak-acakan kabeh atuh geus masalah ngan teu ribut geus masalah tah kan dicorong intelijen Amerika dunia neuleuh aya naon sih di Indonesia ieu teu dek ribut naon cenah ieu teu dek ribut heran aing mah ieu teh kapan nangtungkeun Jokowi teh dek diributkeun maksudna dihayu-hayu ku Amerika teh dek diributkeun padahal mah pilihan masyarakat makan Prabowo sebabnya nu hebat tangkas dan lain sebagainya cepet tanggap diakui dunia Prabowo mah tapi cak Amerika ulah ieu bae abengke masyarakat lantaran mayoritas dan resep ka Prabowo engke jadi ribut dek diributkeun barang geus jadi teh Prabowo narangkulan masyarakatna sabodoan sial cak Amerika aing ngamodalan supaya ribut deh bae. Ya mantak ulah kaget ieu kuari wahabinisasi loba jasa jeung si atuh tenang-tenang bae Indonesia. Di Indonesia mah kalem aya malah nanya ka kiai, di ditu aya pengajian kieu cak kiaina atuh sia daek tuturkeun. Henteu kula mah ngan ngadengkeun dah sabodo siap moal mere duit mere dicokot aku mah sia bae. Duit tadi cokotnya nana tilu beloon. Ya kerjaritakan seputar Indonesia kos gitu. Warita nu belajar ke Indonesia nges 4 negara. 4 negara belajar ke Indonesia aya naon di Indonesia teribut. Mata kunjungan luar negeri ke Indonesia lain lalagaan. Loba jasa baik di Amerika, di Soviet, di Afghanistan. Di Suriah, di Yaman, nempo aya naon di Indonesia kok teu daek ribut padahal ieu presiden dek diribut. Aya aturan nyana di satu negara mal dibejakeun aja nyarahoen teh. Presiden dek ceramah ditaringgalkeun ku kabehan kan. Tuh kan, tapi teu ribut. Eta teh kan memancing, tapi tetep kajian ditanya masyarakat teh, kamu seneng gak di presiden sama Jokowi? Emang Jokowi presiden? Aduh gak jawab kok gitu segala. Sialnya sudah rakyat. Aduh kirain saya mah sekarang presidennya Bung Karno aja. Wah cek orang Amerika ya gila kamu. Dilojokeun. Atuh masing-masing orang nyaritakeun ngadenge segala pripot, segala korupsi anu DPR, segala menteri. Ih rakyatnya sabodo. Jai mah kieu-kieu bae geus salah. Tungguan bae ke 5 tahun deui sakitu bae. Geus saja rakyatna ge nu rencana jadi presiden. Eueuh, ijazahna ge teu boga. Teh unik Indonesia aya naon? Situs-situs dek dilalungitkeun ka di situs-situs kualian. Warenganan diteliti teh jejero dawa dek dileungitkeun geus dikaburkeun situs-situs dihadapi dengan tenang ku bangsa Indonesia makalem
Ternyata muncul buku anu mengesahkan tentang situs-situs tersebut. Diucapkan di Amerika oleh seorang ilmuwan Indonesia tentang situs-situs Indonesia. Nu ndek ngeuweuh kena Amerika anu nyaritakeun situs asli kewalian orang Amerika keneh. Dia bingung, siapa pantai nyaho kan? Ya itu siapa mulai ka nyaho. Unik Indonesia, unik jasa unik. Di Belanda gitu kayaknya, mantap keren, nggak usah. Tuh di Indonesia aya aneh. Sebab naon? Di Indonesia manu kuari ngimpi kapanggih jeung Gus Dur masih aya lobakan. Nu kapanggih jeung Wali Sanga lobakan. Ngimpi aya anu lain impian, dek percaya dek henteu. Nu lain impian, dek percaya dek henteu. Bangsa Indonesia teh nyokot ilmu kewaliana ti Baghdad, nyokot ilmu kewaliana ti Iran, nyokot ilmu kewaliana ti Uzbekistan, nyokot kewaliana ti Yaman. Tetapi anu loba walina justru di Indonesia kuari. Dibandingkeun jeung Baghdad, dibandingkeun jeung Yaman, dibandingkeun jeung Uzbek, justru nu diangkat jara diwali ku Allah eta urang Indonesia. Ih, sapoena nu nikahkeun buah buah lah. Unik Indonesia unik. Hebat Indonesia, masya Allah. Nah ye unik, beneran. Ayo nanti ya kuduna kacau. Di bulan-bulan September, November, Oktober, Desember rencana Amerika kacau Indonesia. Januari teh geus kudu pergantian presiden. Malah tiis luar biasa. Eta mah tah anu ngaromong menteri senang Amerika. Report eta kapan dek dieuweuhkeun Gus Dur mah teu tanda tangan kan. Mantap Gus Dur lengser. Salah satu ndek itu kontrak Freeport ku Gus Dur tidak ditandatangani untuk Amerika salah sahijina eta. Embong Gus Dur akan dikembalikan ke rakyat urang teh nyaho. SBY nekat niatna bagus ngan teu kuat tetep tanda tangan. Gus Dur teu datang ka lengser. Gus Dur enggak, saya tanggung jawab di hadapan Allah nanti bagaimana. Walaupun bagaimana tetap mending lengser. Ini kan aset negara, bukan untuk orang luar, untuk bangsa. Salah sahijina anu henteu dikemukakeun ku kurak kuari dikemukakeun lantaran geus eueuh Gus Durna nu mantak dilengserkeun ku Amerika Freeport eta tahu sebab kuari keur rame Freeport mantak ku kula dibuka tah teu da tanda tangan Gus Dur. Sekarang bisa saja tapi di hadapan Allah bagaimana ini aset negara menurut Al-Qur'anul Karim harus dikembalikan kepada bangsa. Jadi enggak saya walaupun lengser enggak apa-apa. Dibawa Gus Dur teh ke salah satu tempat dia tembak. Gus Dur teh enggak ditembak juga enggak lama lagi saya mati. Aduh nembak teh jadi. Enggak usah tembak saya udah tua segera enggak lama lagi terjadi lengser lah. Jadi lengser dijieun-jieun eueuh kasalahan gue Freeport di jerona salah sahijina. Bang eta dirahasiakeun. SB teu kuat. Nek dekan geus bagus tapi tanda tangan. Nu kuari memeh jadi presiden geus kontrak. Tuh siapa? Wah. Lu mantak dijieun ku Amerika geus kontrak. Prabowo kan dek moal Prabowo nu mantak diulah ge ku Amerika. Tidak, report akan saya kembalikan kepada rakyat. Apapun yang terjadi, saya siap untuk menanggung resiko. Saya ada di jajaran depan. Tuh panglima ngaranna ge. Urang lamun ngadenge kos kitu nu mantak lamun teu milih Prabowo teh jelema bodoh. Aya ku ari kiai-na di dieu. Atuh jadi kudu nyaho heula jerona atuh. Mantak ku ari kieu teh pan kuku lagi caritakeun bakalna kieu atuh. Bagus kontrak yang Amerika aja. Tuh masalah tong urusan nyana, tanggung jawab nyana di akhirat nyana. Ngan Gus Dur mah seperti eta. Gus Dur ieu keur carita Indonesia nu mere rompi eueuh nu nyaho aki-aki. Kemudian nu mere keris eueuh nu nyaho.
nomor batu tilok dipakai ayah Gus Dur maot teu aya kabeh jelah Indonesia tah kuari masih kene mah kumaha gitu nu kararitu teh masih kene di Indonesia mah kuari nu kapanggih jeung Wali Sanga nu kapanggih jeung Sunan mungkin kenan gara-garana Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf jelema araya ke aya biasa we kalem tenang etalah nu nentremkeun teh jelema-jelema nu kari teu ciri biasa untuk Gus Dur mah ini menurut orang tua geus bisa kitu teu kanyahoan aya sababaraha urang di Jawa Timur aya di Jawa Tengah aya di Jawa Barat aya orang tua teh eta lah nu disepukeun ku Gus Dur kumaha cek nyana sebab itu teh perintah Allah nyana mah lengser geus nyahoan bakal lengser geus bejaan mantap atuh geus teu tuh Indonesia hebat biasa. Nah, orang biasa haul mengenang Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz. Aya saja na kiai na ulah mikiran kiai na tang urusan aing. Siapa pokoknya wakwari mamun benar cinta mere ulah gede-gede ulah besi kuru awak cia. Setik wae mereka sesuai aja keyakinan sia bae geus keyakinanna aing mah merena 1000 keyakinanna 10.000 keyakinan jam moal kasingsal di akhirat teh ge ja Allah anu ningalikeun kana lempitan-lempitan hate urang nu tersimpen di jero hate cinta urang sabaraha Allah anu nyaho mentak kula tengah hayu-hayu henteu hayu sugan bere-bere sejuta bere henteu ieu mah sakadar tanda urang kumpul mencit-mencit hewan kabeuli sabaraha bae henteu kudu saurang henteu nu nileuna kan Allah duit boga 100 juta tapi merengan 100.000 atuh Allah nu nyaho mun ditanya 100 ge cukup cak nya anu itu jang naon ulah loba omong mah aing bae Allah nyaho kacinta orang teh ka kangjeng kacinta orang ka wali Allah yawin dikembalikeun ka urang deui ke karasada di akhirat ulah kaget lamun ke di akhirat jelema bareng jeung Kangjeng Nabi urang jauh jasa jeung Kangjeng Nabi ulah kaget mun para wali jeung para murid menuju surga urang gugu paike ge ngan di deuleu doang lah 100.000 merena sial sedih jasa cek aing teu sajuta-juta acan cek tuan saya teh keur ieu geus aing mah neuleuh deui nya kikieuan tuan saya enggak bohong urang kan sedih teh ulah mengajakan teu ulah geus bae cek ulah ge aya anu datang ka dieu teh adek zikir doang aya datang ka dieu bari dahar aya datang ka dieu bari nyumbang bari teu mangke ge nilaina masing-masing. Oh, cenah kiai atuh kos kitu malah jangan kula mandek dahar. Lalu ada masalah. Jangan nu ngadahar mangke bau bentek. Mending nu ngadaharna bae geus. Batur nu mere urang nu dahar. Geus, kayak gecek malaikat di budak pinter kodek ye. Malaikat ge nyahoeun. Lah urang lamun urang jaritakeun kuari doang di dunia urang hook bae dek ngabangun masjid hook ngabangun mushola hook ngaji saling hook tapi ketika urang dicaritakeun di akhirat kaparanggih tah nu ku urang dititip-titip Gusti Allah aing boga padahal mah kaduhung wae maulidan aing boga padahal haulan aing boga padahal mah kaduhung tah eta sakadar kadar diceritakeun moal kebal deui kaum nu karolot model si eta mah atuh geus kolot jasa geus serba putih bantabat moal kebal deui teh mah tuh maksudna neuleuh ukuran moal kebal deui tapi nu mawat nu ngora deui tuh alhamdulillah teu basaru aja ngadoakeun ka nu ngora nah eta mah naon gitu ngaranna ragap diri urang muhasabah datang ka mana si urang cinta ka Kangjeng datang ka mana cinta urang ka agama datang ka mana cinta urang ka para wali
jang urang-urang keneh urang salat yakin moal beres urang puasa yakin moal beres yakin bakal timbul pagawean jeung tingkah-tingkah tina yakin jika nyawan jelema kajur ngomong wali tapi sakitu ayana artina lah mun sedekah banget akur bae jeung batur atuh eta teh sakitu kayakinan kecuali teu boga kitu keneh di tabungan bangun jeung sajabana mantap urang teh ieu ngaji hayang boga ilmu jeung hayang boga buah ilmu teh yakin ku yakin gunung bisa dirubah laut bisa dirubah ku yakin urang hudang peuting bisa tenang ku yakin geus ku yakin mawon we segala rupa ge nu mantap bisa hiber para wali ku yakin mudah-mudahan urang kabehan dibere ilmu tur dibere yakin sehingga urang diaku ku Gusti Allah diaku ku para rasul terutama Kangjeng Nabi urang diaku ku para wali-wali Allah jeung ku guru-guru urang hasil minggu kamari 56 juta kitab zina ye kita brek nyaritakeun zina masya Allah di antara tanda akhir zaman deket ka kiamat wa min alamatis saah kasratu waladiz zina tina sawarehna tanda geus deket datang kiamat loba anak zina insyaallah kuari lain di kota-kota gede bae kampung-kampung kuari perzinahan geus merajalela mabok geus merajalela zina sepohara jas ngomong salah teu ngomong salah geus kitu bae teh lain eueuh kiai jak kiai da zina lain eueuh kiai jak kiai na ge mabok emang kiai nu mabok mantak lamun polisi mabok wajar polisi mabok nah cak polisi aing mah diwajarkeun tangkorak sia meureun atuh jak kiai na ge lamun mabok emang nu mabok kiai balaya coba kiai cenah bejakeun moal emang ngabejakeun teh loba bae geus ulah kaget mencana kiai nyaho nu bebeja ka aing aya kiai ti Jakarta bebeja ka kula silaturahmi sangat silaturahmi ditanya ku kula status bawahnya dai saya kesini mau tanya sama kiai saya kalau enggak pakai ekstasi saya enggak bisa ngomong bagaimana cenah kiai budak kudu dibodem budak kiai goblok gitu nyaho kula lain hiji sakula dipancing heula ada berapa teman Bapak Ustad ada berapa ada banyak siapa dibejakeun nya A B C D oh jadi tak ke jadi lamun teu nenggak heula nyana teh grogi daetan mantak nenggak heula geus jana atuh tenang cek kana nyaho kula disebutan punya rekannya nate A B C mantak kurang geus jaho jasa lillahi ta'ala lain lalaga Allahu akbar atuh kumaha teh nyawan aja nyana silaturahmi aja bebeja kos kitu nyana dek ngajakeun hukumna bagaimana tuh kiai masyaallah kari dia siku kabalinger teuing cak hate atuh dek naon nganasehatan batur aya sia pinuh ku tai mah goblok cak hate teh ayo kos gitu segala otak lamun kula ngadenge teh ki di anu cenah aya kiai anu oh bagus nyaho padahal mah teh di kiai di adu cenah muludan aya kiai anu oh bagus tetep bagus bae tapi nyaho teh mah oh ini pernah dicaritakeun teh sugan kula geus tobat cak teh kitu nyaho teh kula nyana dipancing ku kula sabaraha
Masya Allah. Inggris bentak atuh Dasar ke masyarakat. Geus kieu bae. Itu ja kiaina mabok atuh kumaha. Kiaina mabok. Fokus polisi nangkep sakitan, mabok polisi. Geus beres, asupkeun ka penjara. Beres gasupkeun, nyana mabok. Saya kalau nggak mabok nggak bisa nangkep dia, goblok udah coba itu. Polisi eta gos gitu. Sajeureuk ge moal bejakeun. Pokona nyaho aing. 155% nyaho. Jauh jasa. Tapi teu sakabeh polisi kos kitu aya nu bager. Mana anu bager nyaho? Kula nyaho. Aya seorang polisi datang ke kula, nyana nanyakeun, "Pak Kiai, saya silaturahmi, di samping silaturahmi ini saya mau tanya hukum." "Emang kenapa?" "Saya diangkat oleh seseorang, kemudian seseorang tersebut yang angkat saya tidak punya anak. Istrinya juga tidak ada, sekarang meninggal dunia. Saya anak angkatnya. Kemudian tidak ada oret-oret hibah atau apa. Jadi ini harta banyak. Saya ini anak angkatnya, tapi saya tidak dihibahin dan tidak ada tanda-tanda surat bahwa itu untuk saya. Ini bagaimana?" "Di sekolah itu mah buka bapak mah tuh nggak ada." "Ya nggak apa-apa, ceknya. Tapi ini harta harus dikemanakan. Saya akan tasarufkan cak otak kula. Eleku polisi anak ustad mah ribut ya. Tapi ya polisi mah hebat. Lu hebat dibejakeun hebat bae ku kula. Hebat eta teu daekeun. Berarti nyana ieu pungli di jalan ge moal daekeun kajen kumaha ge. Eta tinggal dicokot doang ku nyana. Jabatan aya di nyana nu nyaho kabeh ge. Nyana anak angkatna bapana maot, pamajikanna geus ti heula. Tinggal sanyana-nyanana doang, mamang eueuh uah eueuh nyana bebeja. Tinggal sanyana-nyanana doang, nyana polisi. Atuh nantak naon dileg-leg ku nyana. Tapi aya imanan. Ceuh, kula datang ka Rimbasak. Oh, cakat teh berarti tasawuf ieu polisi. Hebat ieu polisi. Tanya heula ku kula, lalaunan dari mana? Dari Jawa. Nama beres, pada bijakeun ku kula aya. Terus pernah nyantren pantes. Masya Allah. Atuh polisi ge nu bener mah bener bae. Atuh bener bae. Kiai ge teu bener mah teu bae sarua bae. Ji atuh nu kiai mabok kula nyaho, polisi bener nyaho. Ngan lolobana teu bener polisi. Tapi aya nu beneran. Eta hiji. Di Jakarta deui. Hebat jasa dawa polisi. Masya Allah. Nyana datang kadek dibarunuh ku babaturan-babaturan rekan-rekan. Lantaran urusanana urusan obat. Nangkep gitu amal diperpanjang, tapi hebat eta polisi. Tetap gitu. Wah, aya keleh atuh di negara teh polisi nu jujur aya, abri hiji dua nu jujur aya. Tapi kuari unik na ya unik di luhur pas ini. Presiden dipasinikeun tapi Kapolda cicing bae. Danrem, Dandim, luhureun Dandim naon? Tuh si teh nyaho kan? Naon? Tuh nu jaho sih mah. Urang mah nyaona geus saukur di Polsek teh naon ngaranna tah? Koramil naik ka kabupaten naon? Kodim. Nah Korem 2 naik deui ka luhur naon? Kodam naik deui ka luhur. Heuh teu bangga mah eta di Kodam teh sih kumaha sih. Tuh teu nyahoeun sagala mabas mah polisi atuh. Ah ieu mah geus ngeunaheun ieu kos kieu ngaji jeung nu bodoh teh ngeunaheun. Geus saya mah rombongan nu bodoh belah geus. Entek aing teu kanyahoan salah nage. Siana bodoh. Saricing wae di luhur teh apa dia teh dipasidikeun gitu kudu bertindak berarti kan aya kerja sama tinggal gitu doang. Geus tarariis teh tinggal rakyat teh nempo bae ka luhur ji pasini geus tungkul deui macul deui. Ngadenge deui pasini ji pasini triliunan dagang toge deui. Geus tentrem masalah. Geus kajen nyana-nyana urang-urang kege di akhirat atuh moal kasaliru. Kege nyana make bendera korupsi menuju neraka jahanam.
kurang di dadahan. Pak dadah Pak, goblok sia dadah. Aing di neraka dadah. Saya di mana? Sorga dong Pak. Wih, saya nggak korupsi, cuman duit selawat doang Pak. Aduh, ayah beta kiai korupsi nadi. Insyaallah kai. Yazilah ambalaya. Masya Allah karim. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wallah min maradi azaniyatu ari awewe nu zina wazani jeung lalaki nu zina fajlidu wajib kudu dijilid kula wahidin saban sahiji minuma ti lalaki jeung awewe anu zina mi'atal jalda 100 jilidan. Teu dilaksanakeun ayat ieu di negara Indonesia. Sebab Indonesia lain make hukum Al-Qur'anul Karim tapi make hukum HAM KUHP. Geus teu aya urang manuturkeun Belanda, Amerika, Yahudi. Masalah. Ayo bae geus aya betah mah. Keur jaritakeun Quran majilid. Ketika negara teu ngajilid bakal ditanya enggak di akhirat. RT aduh, aya naon? Nabi malah teu daya teu upaya boblok sia. Masyarakat sia aya nu zina. Nyaho sia? Atuh nyaho ja abdi anu nyidang nage. Kunaon sia? Henteu ditindak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Kan kula mah boga atasan kepala desa. Abdi masa pira pamong. Salu rahasia Juned panggil Juned lu dah yaho masyarakat sia nu zina terang kunaon ku sia teh ditindak sesuai jeung fajlidu kulla wahidin minhum jalda mi'ata jalda kunaon abdi mah pan boga atasan teu sewenang-wenang ge abdi kan aduh bahaya saatasan sia camopok panggil camat gitu kene panggil bupati weh geus direnteng ge bupati dipanggil gubernur pan abdi memboga atasan saha ya yang sudah maklum RI 1 panggil cek presiden saya kan cuma melaksanakan itu kan hasil godogan DPR dipanggil. Wah, geus moal bisa ojah ya dihareupeun Allah mah di Rabbul Jalil. DPR dirantai, MPR dibelenggu. Seluruh pemerintah dirantai. Kenapa tidak melaksanakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim? Enggak apapun yang terjadi ngegejebu. Kuari mah tenang, ada harga aja sekian. Tah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kunaon teh dilaksanakeun? Tuh, tinggal kiai dipanggil. Kiai. Aduh, malaikat mah gandeng-gandeng. Sia. Yaon teh rakyat sia anu sila. Nyaho. Kunaon sia cicing bae? Abdi unggal ceramah nyaritakeun ngaji nyaritakeun abdi mah sakadar ayat nyaritakeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Adapun boga kewenangan adalah pemerintah kahayang abdi maksa dijilid abdi enggeus nyampaikeun ka pemerintah tapi pemerintah kitu-kitu bae hampura malaikat gagah kiai mah panggil ki podali sarua bohong siapa ngajinan teu karena Allah mana aya sih caki budoli ngaji teu karena Allah aya teh sia balik deui sorban tinggalin sekali ya Allah aya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
ya Allah karim ayat wasyayukh wasyayakhatu idza zanaya farjumuhuma ieu teh dina sahalapad namun Quran di tangan dina Al-Qur'anul Karim teh ayat tapi wa baqiya hukmuha hukum nama masih kene aya dicukupkeun ku ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Urang mun ngaji usul fikih nyaritakeun tentang ayat nasih mansuh, aya nu dinasah lafaz jeung makna, aya nu dinasah lafazna hungkul maknana tetep. Wah, eta bagian kiai. Bagian ustaz santri. Mun dicaritakeun ku ari atuh sada jadi caritakeun ke sapira dagang. Dek nyaho di mana? Kapuyang-puyang. Caritakeun kos kitu. Geus teh mah kos kitu bae tah urusan tuh. Baheula aya hiji jelema ngaranna Kimai jeung Ki Go jeung Nyi Go Midiah nu dicaritakeun dina hadis Bukhari. Ketika turun ayat fajlidu kulna wahidin minhuma mi'ata jaldah nyana ngalakukeun zina sanggeus ngalakukeun zina mata hate inget ka akhirat beuh ieu di akhirat mangke bakal dibeuleum di neraka jahanam beuh boro-boro engke ayeuna kena rokok bae kena kembang api bae sakieu panasna komo engke usul ka Kangjeng Gusti abdi teh galaksanakeun hiji pagawean nu teu bagus naon abdi teh ngalakukeun zina cek Kangjeng Nabi lain zina meureun ngan ciuman doang zina dianteu ku Kangjeng Nabi gen teh langsung meureunanan ngan sakadar sosonoan kitu doang. Maaf saudara Samsudin atau Haji Dadang Pasar au Pasirawi Gintung harap pulang karena saudaranya ada yang meninggal dunia. Saudara Samsudin atau Haji Dadang Kampung Pasirawi Gintung. Nah iya Nimais bebeja ke gobedia bebeja sabada di bang balerkeun tetep ngaku akhirnya diranjang begitu ditanya geus kawin ya ontoran ranjang sampai empai nyokotan batu sahabat segede kieu ditimpa ceger cek sahabat kula tewasa ketika kena huluna haju mancer getih. Masya Allah asana ngaleket cak jadat ya. Ketika huluna kena terus malancer terus anu kena matana muata mancer kuabeh ngarasa teu daya teu upaya. Tapi ketika bebeja ka Kangjeng Nabi can sabaraha siksa dunia mah engke mah dibeuleum aut-autan kabeh bakal kala luar getih jeung ngana terus Ki Mais jeung Ki Gomedia dipaehan diranjam datang ka pae bejakeun ku Kangjeng Nabi sesuai jeung hos rohna diangkat ka surga Firdaus. Masya Allah milih dirajam di dunia eta lamun dilakukeun ku hari di Indonesia ranjam atawa had setengah negara baya kabeh setengah negara bisa mun urang ku hari jumlahna aya 250 juta berarti ke 100 juta bayar rada kosong ya negara ieu ada kosong ya Allah nu zina tetep bae jelema gelede berduit dah hese nyaritakeun lah iyalah zina jadi hukumna ranjam lamun muhson goer muhson cilik. Masya Allah
Zakari bi farjin muharramin li ainihi khalinani syubhati mustan yujibul hada ari ngasupkeun zakar teu kudu sapanjang zakar asal hasapahna asup mun aya hasapah teh gegending teh helm ngasupkeun helm nah geus wajib ukuran hasapah mun eueuh hasapahan ukuran hasapah urang Indonesia sabaraha senti nya nama eueuh hasapahan diukur betang tungan model kos kieu akurkeun jeung nu aya hasapahan sabaraha senti aju asupna sakitu wajib masyaallah diasupkeun anak ka mana bi farjin muharramin kana farji anu diharamkeun kabobogaan awewe bobogaan belah hareup paranti eta tur nu diharamkeun zatiyah ngasupkeunana sepi tina syubhat lain wati syubhat tur mustahan cek watak artina parji bangsa Adam nu hirup mustahan ngaranna pikahayangeun biasa nu hirup mah beda jeung nu pae na ieu yujibul hada ngawajibkeun kana zaid zinah jeung indun ieu ngasupkeun bobogaan atawa ngasupkeun hasapahna atawa ukuran hasapah bagi nu eueuh hasapahan diasupkeun kana bobogaan awewe nu diharamkeun ngasupkeun anak lantaran eueuh hubungan pertikahan sepi tina subat lain wati subhat tur pikahayangan sebab hirup